mana apa tuh perihal Ciki Kusuka. Heeh. Nah, tapi belum tentu orang teh pada suka aja. Nah, tah. Ieu nah urang bet urang ieu nya sebenarnya. Mana bekitu atau bekitu? Mantap nepi mantakan. Nah, nepi ayeuna urang teu beuki nu ngaranna Ciki Kusuka karena tiap urang meuli Ciki eta nu suka ka urang anjing. Mantap nepi ayeuna ieu nya mantap nah tong heran nah urang ieu nya hulang-hulang sorangan teh karena eta nah urang teu beuki ka Ciki Kusuka karena dia teh belum benar-benar suka ka urang. Oh anjing, saat pisan kalau bener anjing kira aku lebih suka ka maneh gara-gara Ciki Kusuka. Nah eta mah fakta don. Wah, Serius. jadi sasakalina maneh dahar Ciki Kusuka eta. Terus aya awewe, maneh ngadeukeutan awewe. Ternyata awewe teh malah teu sukanya. Heeh. Mantap ieu nya urang ka warung-warung. Aya ngagantel Ciki Kusuka. Tah, anu ngagantel eta teh cenah si Mang teh mah digantung ku manehnya. Karena digantung, kurang digantung karena naon? Maneh ngajual Ciki eta nyesatkeun urang. Nyesatkeun urang, bener kan? Heeh, bener anjing. Eta Ciki nyieun batur teu suka ka urang. Makana geus daripada Ciki Kusuka nu digantung mending si Mangna ku aya digantung. Nya Ngeri ya Pak anjir kalau. Terus kelanjutannya tengah digantung eta kumaha tah? geus digantung, manehna minta tulung. Nya punten, abi moal ieu deui, moal ngajual di Ciki Kusuka cenah. Nya geus lah, saya percayakan omonganna. Oke. Geus dinya teh diturunkeun ku saya teh, nah geus dinya ningali isukana. Rasa baru anjing, tapi ngaro. Merekna sarua Kusuka. Kusuka keneh. Heeh. Tapi rasa baru. Rasa baru kan nu tadi mah rasa purple, rasa anggur. Ayeuna mah rasa strawberry anjing. Eta mah nya si emangna lain digantung di diduruk ku aing anjing. Nepi eta dibawa ka Rumah sakit mana dia? rumah sakit. Henteu dibawa ka rumah sakit. Eta mah dibawa ka puskesmas karena naon? Karena Manehna teu boga duit. jadi pas di puskesmas teh digantung di timbangan budak nih. Nah, eta timbangan budak nih apalnya? Nya nu leutik. Nu biasa nu leutik. Lain timbangan beras lain kan? Lain. Atau timbangan telur lain? Lain, timbangan paranti orok teh geuning. Tah paranti orok teh kumanehna teh ditaekan. Dia tanah naik anjing, naik kan. Kain dia gitu, naik anjing, naik. Geus naik. Nya naik. Aya bidan. Ais yang geus kolot naik kana kitu. Dikeplak cenah. Koplak anjing di kitu nya ku bidan. Ku bidan teh dicabok. Nyeri cenah ulah di dia pindah garalak. Kumaha aya we ku kayak cabok di anjing. Karena kesel karena Ciki hungkul eta nya. Ciki enggak anjing gero gara-gara Ciki nih bika kituna digantung, diduruk. Heeh. Cik ya.